Ai si Tony kemana cina saya telah gerak siap-siap. Tak gitu atuh geus rapi lah gerak siap-siap itu. Siap-siap ke mana? Malah nanya siap-siap ke mana? Tengarti-ngarti dia di bejaan ke. Ngarti kore mah bos. Pira aku tengarti beja geus kolot. Lamun lapar kudu dahar bos. Anjir inget kana dahar doang dia mah. Geus kira kalau kasih dia gerak cekan alatna tuh lah sampean ku tinggalin. Oke siap bos. Tumben saya tahu udah nges langsung rapih bae teu pakaian bisa. Tapi kadik jelema mah pasti aya berubah namol gitu bae. Tapi rada curiga im ke saya tak mau bener ya. Alhamdulillah beres. Tinggal nungguan operator datang ya. Tapi bayi kemana nya? Oh itu tuh anak datang tuh. Kumaha alat geus dicekan kabeh can? Enggak bos, aman. Oke bagus, saya geus dicekan mah. Terus tinggal nondi nuncan. Tinggal dahar deui bos nuncan. Dia mah gawe gencan geus hayang dahar. Kumaha tuh bos aing lapar bos. Bayangkeun ku aing udang langsung ka dieu takabur ngopi jeung sarapan aing. Salah dia udang nebeurang. Beneran geus dicek eta beneran. Ngecek solar, oli mesin, jeung cair radiator geus diganti can. Jeung oli hidrolik. Anjir, alatna koeng teh diisian solar po. Aku segera meuli kejo kali itu yang beres ngecek mah. Oke siap bos, berangkat. Tapi hawa-hawa mesin dihirupan ya. Bawa mata dipanasan berhenti dihirupan ku eta. Percuma burung teh heula ka lokasi ge. Bos, sanggun aja bos. Woi, dan alat kudu teh dihirupan. Dihirupan bos laju parem beh. Pan kunaon? Bek solar aja solar naon bos. Pira aku jadi itulah di sisi itulah. Oh, didinya, sugan aing lain didinya bos. Sugan lain solar eta. Hayang sih lu jeung aing ngem dia dina solar ya. Supaya naon bos? Supaya ulah kurinyo.